Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Hadirin rahimakumullah anu ngadangukeun dina ieu channel simkuring bade neraskeun pembahasan ilmu sesi katilu. Palawargi sadaya, dina masalah ilmu aya anu disebatkeun nyiar ilmu henteu cumpon sareng syarat. Nyiar ilmu henteu cumpon sareng syarat bakal aya akibatna. Hiji akibatna teh moal meunang ganjaran ti Gusti Allah atanapi rugi. Kadua, budak bakal hese diatur ku guruna atau ku kolotna. Katilu, ilmu nu tos katampi bakal hese manpaatna ka dirina atanapi kaum kabatur. Kaopat, budak bakal goreng akhlak ka guruna, ka kolotna atanapi ka balarea. Kalima, dina waktu nyiar ilmu bakal hese bisana, hese ngartina, hese pahamna kana eta ilmu anu diterangkeun ku guruna. Kagenep, dina waktu nyiar ilmu bakal kakeunaan karugian biaya, tanaga, hirupna bakal ripuh dunia maupun akhirat. Naudzubillahi min dalik kusabab ilmu teu manpaat. Katujuh, ilmuna somogol bakal seueur picarioseun naha jeung keluarga, naha jeung tatangga, naha jeung mustami, kusabab nyiar ilmu anjeunna henteu cumpon sareng syarat nyiar ilmu. Ruginya palawargi. Matak usahakeun mun urang nyiar ilmu teh kudu apal kana syarat sareng rukunna supaya henteu karugian anu parantos disebatkeun tadi. Dina bahasan saterasna simkuring bade mengkol kana ilmu tajwid. Ilmu tajwid teh lamun dina tembok mah diibaratkeun cetna. Tumpukan bata dina tembok diibaratkeun ilmu sorop. Adukan semen jeung keusik jeung sagarupana diibaratkeun ilmu nahwu. Plesteranana dina tembok diibaratkeun ilmu makhraj. Teras plester teh dilelemes ku hamplas, eta diibaratkeun ilmu sifatul huruf. Santos dilelemes eta tembok teh dicet. Tah cetna teh diibaratkeun tajwid. Jadi tajwid mah bisa dikira-kira. Ngan anu utami ulah salah mah nyaeta makhraj.
Mun salah mahroj bakal ngaganggu kana maknana eta Al-Qur'an atanapi hadis. Tapi salah maca tajwid moal ngaganggu kana makna Al-Qur'an sareng hadis. Tadi teh disebatkeun tajwid mah ibaratkeun cetna. Lamun imah henteu dicet memang kurang alus tapi henteu ngarobah kana bentukna imah kahartos. Eta fungsina tajwid menurut logika. Tah ayeuna urang jeber beaskeun. Hartos tajwid aya 2. Hiji tajwid ceuk lugot. Tajwid ceuk lugot oge aya 2. Nyaeta anu kahiji al-ityanu bil jaidi. Hartosna ngadatangkeun kalawan alus. Lugot kadua nyaeta at-tahsin. Hartosna kadar-kadar ngaluskeun. Kadua, tajwid ceuk istilah aya 2. Istilah kahiji nyaeta saur ulama al-ittifaqu ta'ifatun mahsusotun alal amri mahsusoh. Hartosna megatna hiji golongan anu ditangtukeun kana hiji perkara anu ditangtukeun. Maksudna musawarah nentukeun hiji hukum dina Al-Qur'an sareng al-hadis dina cara maca. Istilah kadua nyaeta i'taul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Hartosna nyaeta mikeun pirang-pirang huruf, hakna huruf sareng mustahakna huruf. Maksudna hakna huruf nyaeta sifatun lazimatun. Sifat anu tumetep dina hiji huruf. Maksudna mustahakna huruf nyaeta sifatun ghairu lazimatin. Hartosna sifat anu teu tumetep dina hiji huruf. Kan seueur nya sifatul huruf teh. Ke sanes waktos dibahas. Saterasna mauduna tajwid atau tempatna tajwid teh nyaeta Al-Qur'an sareng al-hadis. Paedahna ilmu tajwid nyaeta sa'adatun daraini. Kabagjaan dunya akhirat. Patungtunganna ilmu tajwid nyaeta atau goyahna ilmu tajwid nyaeta saunul lisani anil khoto'i fi kitabillahi ta'ala wal hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bulugi goyatin pittikoni labdil qur'ani alamatul ki minal hadratin nabawiyati. Hartosna nyaeta ngaraksa atau ngajaga letah tina kasalahan dina ngaos Quran sareng ngaos hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng nganepikeun kana panungtunganna dina nganyatakeun lafaz Al-Qur'an anu ngakuran atau netepkeun kana perkara anu katinggal dipayuneun Kangjeng Nabi anu bangsa pasehat.
Kumaha kahartos bilih aya pertarosan mangga SMS kana ieu channel. Saterasna palawargi, hukumna ilmu tajwid teh nalika ngaos Quran eta fardu ain. Saur katerangan ma idza fa'alal ba'du lam yaskutil haraju anil baqi. Hartosna nyaeta di mana-mana dipidamel ku sawarehna jalmi maka teu gugur dosa anu sanesna. Eta fardu ain. Kadua, hukumna ngajar ilmu tajwid nyaeta fardu kifayah. Saur katerangan ma idza fa'alal ba'du yaskutul haraju anil baqi. Hartosna di mana-mana dipidamel ku sawarehna jalmi maka gugur dosa anu sawarehna. Matak palawargi ulah ngewa ka guru ngaji teh sabab ngagugurkeun dosa banyak orang. Misalkeun di hiji masjid wargana 1.500 masjidna aya hiji. Tah hiji masjid teh ngajar ilmu tajwid anu hadir ngan 10-20 jalmi dina eta kampung. Berarti anu teu hadir sabaraha? 1.480 jalmi. Eta dosana teh bisa kawakilan digugurkeun dihapus ku saha? Ku hiji ustad guru ngaji, ku hiji ajengan anu ngajar ilmu tajwid. Jadi ulah ngewa ka ajengan, ulah ngewa ka guru ngaji eta teh ngawakilan ngahapus dosa-dosa urang anu teu haladir kana tempat nyiar ilmu. Kumaha kahartos. Sakitu panginten tina pembahasan asal usul ilmu tajwid. Mudah-mudahan seueur manfaatna kanggo simkuring oge kanggo anu ngadangukeunana dina ieu channel. Saupami aya pertarosan mangga SMS wae kana ieu channel. Sakitu ti simkuring sanes waktos diteraskeun deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.